Eta ieu Pak Bos spot Ancol Cipaku teh nya. Gedeng deui ge pare-pare ieu mah kakeueum nih. Tah anu mah spot nguntul rame deui beh dieu ye. Ngusap atuh kasih si cai mah. Cabe. Nyambel kana bahan. Oh, ieu nu ngaruseup. Rame nu ngaruntul di dieu ye. Nu ngaruntul di dieu rame. Oh, baralik nguseup. Nah, ya spot nguntul ya. Spot nguntul. Aya. Oi, bener euy. Mulaknya. Nah, tempat parkir motor di dia ya. Jika nak keur mupuluk emas nanya. Geus monang bener euy. Wah, cocok burit kieu mah euy. Tadina urang tukeun ngome. Aduh, Bang Jepur petot tadi. Sok atuh. Mantap, pokoknya mah lokasi nguntul tuh. Nah, posisi rakit tuh, rakit banyak. Parkir dirakit. Mantap. Hasil. Anjir. Ini di mana? Mbak. Oh, geus dibeli encan dicokot taring nak. Nukuas abah geunin. Oh, 10.000. Tapi nu leutik mah. oh. Sama ya dia. Duh, Kak. Rame meureun teu nusuk. Mas sungkul di dieu mah. Urang menang hiji Mas na ge. Bieu nya. Oh. Neka ditu dia ningali. Aya keneh. Ebag aya keneh. Menang hiji lok Masna. Oh, tadi aya keneh urang. Ah. Menuju lokasi rakit bolang ya. Jadi rakit bolang mah kadianya lamun motornya paling disimpen di dia. Nah, ya ke rakit bolang ya. Jalan teh ka dieu. Jadi tadi mah rame berang anu ngaruntul. Nah, itu mah rakit eye, rakit cepi, rakit entis, tadi rakit bolang di dia. Tuh. Aduh, langsung dibersihan. Nungtut. Nah, ya rakit bolang ya.
Rakit bolang di dia, rakit bolang mah ya. Oh. Ah, ya kene nanti buah 2G. Tuh. Mana tuh hasilnya? Dia nggak ulang wae euy. Ah, deka. Mantap pokoknya malah. Tuh. But gitu. Iya mah kape. Cek koja. Coba hasilna aya lukma sagala euy. Mantap ah. Ekor nyambutan mau konten deh.